Masuk, lebat. Lebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heg jawab teh lamun assalamualaikum teh pamali. Pancek abi tadi ngajawab. Waalaikumsalam. Punten pangieukeun, pangnamutkeun tang ka pamarda. Sok omongan wae teh. Naon? Nah, emang teh gaduh. Teu gaduh naon? Tang ka pamarda, pangnamutkeun punten. Nyantos atuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim sok. Teh tar dijawab wae lamun Abi Waalaikum teh. kumsalam loh, bieu kumsalam. Teh. Tingali abi. Tuh, iya kan? Astagfirullah. Naon ieu? Mau kacamata nu kieu? Lain, Teh Linda ngamak salakina. Aduh, ieu teh nah. Salakina ngamak deui ka abi gara-gara Abi nginjem teh tadi kutang. teh ngomong naon? Teteh na teu boga kutang. Astagfirullah. Abi teh pangnamutkeun tang ka pamarda naon ngadon kutang Teh Linda ieu tapi omongan deui wae. Teh Linda. Naon bet kudu kutang Teh Linda? Tang ka pamarda. Tang ka pamarda nu bet ieu balik kan pi omongan lo. Pi omongan. Teteh aduh. Ngomong kasih Linda ka jandaru itu saha di salakina deui kan salah jelema buadeunya. Aing anger sok tara jelas atuh da. Tuh, ceuli manehan tuh jelas sok anger jadi nyalahkeun. Tah bener dah. Naon jangan naon ka anjing teh kudu make nu kana dieu Gusti. Teh, Assalamualaikum. Salam. Teh kieu. Naon ieu? Aduh, naon ieu Nah, Gusti nu agung teteh abi kutang Teh Linda ieu. Aduh, cek abi teh pangnamutkeun tang ka pamajar rek dipake. Lain kutang kudu dipake. Naon teh? Kutang sade ieu teh kutang Teh Linda. Pi omongeun deui wae. Oh, sanes kutang sanes. Tang. Oh, tang. Nu pamazda namun. Ari ieu kumaha atuh? Namun balikeun ka Teh Linda pi omongeun Tara hoream. jelas yang Gusti nu abi geus dipake. Mas Julina anger saliung wae heran.